Aduh, aing teh can boga duit makaning ieu sampai berakeun deui. Aduh, kumaha ieu teh ye? Aduh, aing mah segala leutik ieu sampai ye. Ah, aing mah. Bah, Can boga heuy, pisan. Ah, keur naon? keur ieu kan sampai ye. Naon sampe? Ini kan sampai di kana leutik ieu. Mah dikararugi. Berakeun ya, berakeun euy. Can kebeuli berak. Baku mah aralu sampe teh teu melaka lain kos kieu cacingeun ieu mah. Heeh nya tepat berak kan kebeuli berakna teh euy. Aduh, lah. Aduh, keur ieu ngelikat ieu kebon di berak. Heuh. Heuh, abah boga ieu tuh, Gak naon? boga duit, sugaan duit anu 100.000 nih. Heuh. Tapi serina anu 10 tapi ka 80 kurang dibeli. Boga teu duit nu 100.000. Asa aya euy, pesak ieu saya ieu. Sarua teh coba akur teh dina terina. Nah, 70. cocok ieu mah Cocok teh 70. Cocok kan dibeli kurang ieu nya. Dibayar kurang 75, dijual mah 75. Oh, wes angel. 75 dijual mah. Angel. Tadina ya 70 bener ieu mah pas 75 dijual mah. Aduh euy, nya kitu. Kan 70. Ini Heeh, rek dijual mah kitu, mun dijual rek dibeli ku urang. sabaraha? 75. Sok lah kan bayar urang butuh urang butuh duit euy. Rek dijual yo. Rek dijual. Heg. Rek dijual sok ka dekeun. Iya bener rek dijual yo. Rek dijual 75. Kenapa sok 75 ge lah kena lah. Kayaknya Heeh. dibayar kurang 75. Heeh. Urang melian sarua kitu. Saruanya? Sarua ka batur oge da. Tah. Tah 60 teh nya. Heeh. Kena itu urang dibayar lah. Tah 70 tah ieu 5.000 na. Tah nya. Heeh. Teu nyangakeun teh nya. Nampi Masih manfaat di sadayana urang jadi ganjelannya. Heeh. Nuhun Pak, aduh, untung ya hasil barang sia teh yo. Heeh, kabeneran gitu. Beneran aja di urangnya euy. Nya. Aduh, Nya teh nya. kayaknya. Nya, sadayana geus ijab koboy nya. Ya siap. Ayo. Itu semoga duit yang 75. 75. Tadi teh duit 100 nah jadi 75. Nah, orang teh eta. Aduh, aingnya. Tadi teh duit 100 dan kemerekna 70. Aingnya ampun euy. No. Kabalingan aing masih kakek. Aduh, lumayan aing boga bati 25.000. Abah 100 mereka urang. Dibeli ke urang 75. Jadi urang boga bati 25. Lumayan aing lah, bati teh hararese gampang. Naon teh? Kagoan. Naon? Lain tadi teh lain 100 di urang. Pan urang melian anu kitu nu 100 anu serina tepi ka 80 ti 10. Anda ya jadi 75 mah tekor urang 25. Pan tadi geus ijab kobo apa dibeli ku urang 75 pan terus pulang cek abah hegae ningan tadi. Kan tadi geus ijab kobo. Gae beli mah ya jadi 75 pan 100 duit urang. Rangkeun ku urang teh abah. Dijual mah 75 cek abah. Heuh hegae. Ai abah lieur sugan, teu salah nu meuli mah. Aneh abah mah. Kan duit teh abah teh 100. Heeh. Cu urang teh bah dia dijual mah 75. Pan tadi cek abah mikirna sagede ning. Heuh hegae kan cek abah kitu salah ke urang, pan teu salahnya. Kan usaha mah kudu aya batian meureun. Depan eta mah duit urang di aduh nya jadi 75. Nya heueuh atuh pan nu serina eta cek urang dibeli nu 100.000, 75 rek dijual moal pan cek abah. Hegae. Salah teu urang. Memang eta nyebut hegae urang teh ngan ieu jadi 75. Duit urang mah karuwon ku mana 20. Karuwon da ieu mah geus dia harita jeung abah geus salah mah geus ijab kobo geus itu ieu jual beli urang harita. Tukerkeun deui lah. Yah, moal bisa geus ijab kobo teu meunang, dibalikeun deui geus ijab kobo mah teu meunang. Urang Urang ieu rusuh dia teh rek idet ka itu, rusuh urangnya. Hegae bah, yuk. Gitu sih kakek mah ingat tuh benang di. Aing keuni aing pan aduh aing jadi tekor wae ampun dengan si kakek ngetenkeun wae ka aing teh. Aduh ampun ngalicikan ka aing teh tina 100 coba dibeli 75. Aduh ampun Gusti Nu Agung. Aduh aing kumaha teh nananya euy.